upami dina hiji waktos kurang dipasihan amalan ku ajengan ku kiai amalkeun ku urang ngan amalan anu parantos istiqomah tong dikantunkeun urang mah sok kabita ku padilah saperdak deui tah bulan Rajab nya sasi Rajab baina sasasi deui bade Rajaban teh kan sok dipasihan amal kiai teh tah ibu bulan Rajab di amalan anu diamalkeun sae atuh ngan pedah urang mah amalan tos biasa sok dikantunkeun amalan nu urang tos dibiasakeun teh ulah dikantunkeun sabab kautamaan istiqomah dina amalan teh langkung ibadah sae tibatan karomah nu eta khasiatna deui saur Kangjeng Rasul mah al istiqomah khairun min alfi karomah hartosna istiqomah ibadah teh langkung sae tibatan 1000 karomah punten nya sok bilih lepat pamadegan ibu ninggal para aulia Allah teh kana khariqul iadahna kana karomahna ieu wali pamijahan kapungkurna ieu Gua Saparwadi teras di mana angkat ka dieu teh ka Cirebon ka dieu ka wali ka mana ka Banten kan itu sok dicarioskeun punya eta teh karomah terus karomahna aya jalmi tiasa ngalipat bumi deui ka ditu karomah eta teh aya jalmi tiasa ngapung karomah da batur ge tiasaeun padahal nu karomahna nu mana nu hebatna mah anu hebatna mah sanes karomahna tapi non dawamna dina ibadahna mungkin urang gaduh tatangga di dieu jalmi biasa-biasa tukang macul tapi nah jam 3 tos ngugahkeun urang beunting eta wali teh eta nu kurang diaos anu diaos urang kitab-kitab klasik dikeun kainan masih keneh aya kitab Safinatun Najah kitab Baijuri kitab Fathul Muin kitab Al-Jurumiyah jeung nu sanesna kitab tadi eta teh 1000-an tahun bu eta teh eta naon karomah eta teh karomah naon karomah dina kailmuan kitu nya jadi karomah teh lain naon lain tiasa ngapung ieu tiasa kuat dikadek tiasa naon tiasa ngalungit sanes eta mah juri ge bisaeun eta mah dukun ge tiasaeun kitu mah tapi istiqomah dina ibadah mah hese namawi dawam ulah nganggap enteng jalmi-jalmi anu tos istiqomah dina ibadah tiasa janan eta teh aulia Allah kasih Allah ku Allah dipasihan ka istiqomah dawam dina ibadahna sabab dawam dina ibadah teh lamun saya tibatan 1000 karomah al istiqomah fil ibadah istiqomah dina ibadah teh eta langkung sae tibatan 1000 karomah 1000 karomah